Nuju tanggal 7 bulan Rajab nu kacatur nurut kaul anu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur dipapaku malaikat nyandak buruk nu kasebat lempang nate cara kilat tunggangan Nabi angkat di Mekah ka Baitul Maqdis tengah lami antawis ku jalmah teu katawis kersana Gusti nu wecis di Baitul Maqdis terasna naikna tangga kencana Mi'raj teh kasebatna na langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kudu netepan salat muji ka Pangeran kabeh jalma anu iman sami pada kewajiban salat nu 5 giliran teu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalma nu rubuh salatna